Lamun ngabayangin si hati asana kumahanya ya hati aing. Senyumanna manis jasa. Aing jadi tergila-gila kan nyana. Tapi nyana gilain moal ka aing. Apa tembak baik itu nyakuan si hati. Tapi aing bingung ya. Dik mere hadiah naon nih kan nyana. Oh pokoknya ajak Kamal Ciputra bae lah. Bari ngakan seblak ti nyana. Tapi inosan di mall aya tukang seblak. Aduh. Wah, teh lalai. Ada sia. Ayo non Bing, seriusan amat. Gira ka dieu bae ngobrol nih sia. Ayo non ya. Bisnis. Bagus aing keur mikiran si hati kai. Lah Bing, pikiran si Yati. Yati getok pikiran sia. Lah kai. Sotoy sia. Aing keur bingung kai. Saya bingung non tuh. Lamun dipikir-pikir mah kai. Aing bogoh ka si hati. Bing, ngaca. Banget Kai. kos oge. Aturan mah batur kos kieu kos beres saran. Atuh ngaca Bing banget sia, bogoh ka si Yati. Tah, dulu banget sia tah. Kasih mah. Bogoh ka si Yati. Lah sia kai. Aturan mah beres solusi naon ka aing. So aing boga solusi henteu, aing boga ge solasi. Tamalakban bokai. Aju aing kudu kumaha ieu bokai. Atuh eta mah terserah sia Bing. Apa ku aing tembak baik itu ka si hatinya? Waduh. Masalah kejahatan mah mung ileun aing Bing. Cinta polisi aing. Aisyah sih kunaon bokai. Ieu mah nembaknya mengungkapkan perasaan hati aing yang paling dalam kai kayana. Duh, sia mah kai makana. Sia ngomong jelas. Parah bokai. Kejar aing mah, si Hati nek bedil Bing sia. Kayaknya blon kai. Bing. Bau-baunya si Hati tuh. Ayo bertanya. Ayo kai. Bisa kesempatan. Ayo Tembak kumaha kusanya. ieu. Tembak we ke sia. Ayo bertanya. Ayo. Sebut aing. Yati. Ya Bing, ada apa ya non Bing? Emang Yati mah mana kita ya? Tadi tas di warung Ternai Bing. Omin ngomong sesuatu kayak Yati. Ih ngomong naon gitu Bing, seriusan amat. Yat, sebenarnya Obing aya rasa kayak Yati. Rasa naon gitu Bing, ya Yati mah teh jualan es. Maksudnya Yat, Obing teh bogo kayak Yati. Yati deui teh jadi kabogo Obing. Tapi maaf Bing, Yati mah teu bisa. Ku menangis. Tapi Yat, kunaon alasana? Maaf Bing, Yati mah teu bisa. Soalnya Abing mah terlalu kasep sang Yati. Yati mah embung boga kaboga anu kasep, soalnya sangat nyeri karena hati awewe. Tapi Yat, Geus lah Bing, Yati dek balik lah. Yati, cintaku ditolak begitu saja. Bing, Bing. Jahat kau. Saya ke warung aja, tenangkan pikiran. Jadi kieu mong. Kira-kira nak geus sia lamun hayang anakan, kawitkeun bae mending usia. Cenah anu daekeun Bang. Kamari aya nu mawakeun emas 20 gram, duit 10 juta, jeung mobil ieu. Tapi urang bisi terserek doang Bang, eta teh badotna. Yang biasa sih mah, lain terima. Belum emas eta mah. Kudu terserek mah Bang ka eta ka hate. Soalna eta mah beluis, anu urang mah begembel Bang. Sero bae mong eta mbembe kene. Dan gitu Bang, urang mah bisi teu bener doang eta embena. Soalna kamari ge, embe tetangga urang dikawikeun ka Embe Luis. Eta Bang, mata si taekan. Aju neangan bikang di bae embena. Atuh jadi ganda ku ari Bang bena. Ngomong Bang Luar geus bae. Kawin bae ku sia mong. Si Bang Luar. Daripada sia jomblo bae, bukan bae. Embe anak-anak kos sia, aya sia kos embe gembel. Enggak Bang, sok ngaledek ka urang. Tapi bener mah mong. Sarua Bang ruang dicore. Yati ku nolong aing kai. Bengan sama Bing, boga beungeut ganteng teuing. Coba siapa aing mah sederhana, loba nu minat. Lah, sia ge jomblo kai. Aing mah jomblo Bing, can laku bae. Aing geus laku mah badeg aing ge. Saya Bing, bari mah ngopi bae urang ke warung. Tapi sinum airnya. Tenang bae Bing. Dit, coba keneh di kantongnya. Ayo tuh, ngopi.
Terus cewek mah banyak di luar sana. Terus Bing gratis banget. Jalan. Teh kopi teh. Kopi naon, Mang? Kopi hidung nyicinya. Lem kai. Bing gerak nikmatin data kopina. Kai aing geus ngopi mah. Masalah namanya libas pokoknya. Ngopi mal kai. Pemikiran awewe Bing. Awewe mah gampang. Terus coba kene di luar. Terus Bing gerak ngopi anda. Kai. Kedong Bing kedong. Siang ngopina kurang sedap. Jadi siang ngopina kos Bang Ruhak. Oh, aing pernah ngajarin nyana kai. Mantap. Bismillah lah, kopi ngesriak ya. Ayo, yang Bang Ruhak kurang. Ayo tuh kai. Ayo. Lem kai, hirup asana butuh inspirasi. Ayo, ayo. Saya nek nangan Bang Ruhak mal. Mal kai lah. Kela bae anjing nangan kene mela. Geus tuh, saya ulah bunuh dirinya. Ayo kai. Awe mah luwak kene, tenang bae. Ayo lah Bing. Atuh kajin Bang, ben age gelis ieu atuh cocok jeung Bang Ruhak mah. Gelis mong pada teman embe meureun. Wis, kararempul di dieu. Ari sanaan ya Bang ya. Iya teh lalai. Tadi mau kopi. Oh, wah Bang, tutup tukang kopi ge. Atuh bukakeun ku sia kai warungna. Aing teu moal linggis. Laju yang ngomong kenaon Bang. Mong, asana jero amat kongkona. Jadi kieu kai. Beda mong kan teu daek anakan. Jajan dikawin. Laju sia daek teu ke beda mong. Wih, anu bener bae Bang. Urang nitah kawin yang beda mong. Tuh gelis ieu kai bena. Laju sia daek kai kawin yang be aing. Atuh, daek jasa mong aing ye. Mana bena? Laju ayo mong potong bena. Geus Bang, teu kudu make fotona, udah ka kanang bae langsung ayo. Potong sayo. Ih Bang, urang mah embung ih lah. Ih, si embung teh. Ayo sia lain ayo kai. Ayo sia. Ayo. Perasaan aing hati cinta dari lubuk hati aing yang paling dalam. Bien, kumaha yang ngalamun we? Nyi hade karusupan ke? Kasurupan puj. Itu eta maksudna. Hari obing kunaon ngalamun we? Obing tersedih puj, terpatah hati. Henteu we patah tulang mah bing mah. Udah cerita sedikit mah. Jadi kieu puj. Oh, gitu. Kan Obing mau belanja sahat. Aja Obing nembak hati. Aduh, pasti diterimanya. Buru-buru puj ditolak. Oh no, kasihan obing. Ai karunya mau tangkep atuh. Kayak mana sama? Terus si Obing jadi kenapa? Geus we maneh urang ngalamun. Emang lamun maneh ngalamun ya tiba bakal narima maneh. Inget Bing, masih seueur awewe di luaran anu pastina bogoheun ka obing. Punya benar. Nya heueuh atuh Bing, geus ulah patah semangat. Ingat jodoh geus diatur ku Gusti Allah. Jadi maneh ulah patah semangat, ulah sieun teka bagian jodoh. Jodoh mah pasti datang sorangan lamun cak Allah, ieu jodoh urang. Nona tuh puj, geus diberi semangat. Siap Bing, geus nya puji rek we heulan. Latu puj, si Hade. Puji. Aya naon? Langkah tukar puj. Puj juga naon.